Tuh, teh kau ingin sebejakan nasi mbak tuh. Goblok sih mbak malah bongkar batu aja nah. Bongkar batu. Oh, aku masih ding. Aduh, aing jadi liar sih mana mah. Geus teu pincet aja mbak itu. Ah, dah hayang aing don sampo mah, ratel. Ilah aing sih ding. Boga aing di imah tuh lah. Daging. Mana? Iya pusing tuh Oh, mah. geus bejakan ku aing ah. Aduh, Aing gitu jadi ke sawah. Deh, sawah tadi tempo-tempo keren nya. Tempo lah sawah. Goblok si RW mah. Betul rek kayak bisnis sih Cik Mbak. Ayo kita rara dan awus lagi tiang bandera. Gawe bisa mah bisaan pernah aku serangan oke. Tengok bumbung bawahan. Si Iding ngerekam masih ya. Ding. Iding. Ih, dasar si budak goblok. Goblok sanu medogin sendal sih. Oh, di mana? Adi sih, Ding. Ayo bawa bisnis ke dia. Goblok teh, oh si RT mah nu bledug sendal teh. Goblok si RT ieu sendal ya, bledugun ka aing goblok. Ye. Nyasi terus dia guruan lah hontoyot wae. Ayo bawa bisnis ya. Martabak. Habak tuh. Bisnis ayo ke Cembag. Saya ka ditu ke Cembag lain. Sanak minjem pacul. Astagfirullahaladzim. Lain pacul ya. Duh, aing deul dia. Baru gue ngomong aja sih mah. Ya, mading kusabab urang boga pagawean ya cita si RW tiang raradan tiang bandera. Tah ayeuna mah Mang Iding ka ditu. Mengkol ka imah Cembagnya. Oh, siap. Terus pangnagihkeun duit listrik nya. Oh, nya siap. Ayo. Oh, siap teh. Nah, gitu malah. Urang raradan heula abi. Goblok aing lebar ke sendal. Goblok si RT batur buka bisnis cina nyambutan tiang listrik. Cembag lo kadugaeun. Bejakeun lah coba jelema mana. Nah, kaprenan aya simbagna ya. Dia aing katalatan si RT aing ka sawah malah cenah katalatan eta bisnis cenah. Cek aing tadi talatan itu tuh si RT cenah aya bisnis naon cenah cenah nyabutan tiang listrik. Naon, Ding? Buka bisnisnya si RT. Bisnis naon? Bisnisnya darola kejoketan ya. Saya masih nyebut aing setan. Ya kayak joketan tah. Ayo geura dilebok olah, diuk. Ngomong tuh pat geura nyaman gitu Hari si RT goblok ya. Aing cenah bisnis ngambutan tiang listrik. Teu hideng apa si RT teh? Apa si Iding salah denge? Jika nama salah denge apa? Ya si Iding teh. Cek itu kumaha daek teh nyebutan tiang listrik bisnis. Nu bener Ding, sia teh. Asa ka ieu mah. Duh dasar si budeg. Ata kalau disuguhkeun ka uing Ya si RT teh bener teh cenah tiang listrik di mana si RT na? Nah ieu mah tapi na. Aduh eta si Iding. Asak da ieu ge hipu geuning Gara lebok heula. Biarkeun lah. Si Iding aing teh nyambung lieur. Sarua jeung bapana si RT ari ngomong teh baru deng. Tong didahar ieu. Ya geus di dahar-dahar beakeun tah. Tah nginumna. Cenah kesangan ge geuning. Cai kesang. Tos lumpat meureun cai nage. Keren nih masukan. Si Iding goblok gara loba teuing Pahit gini. kira aku pahit. Siap sih itu aing kalatan RT cenah. Nyabutan naon tiang listrik naon cenah. Geus samperkeun. Goblok si Iding. Mau deket-deket teuing mau bau. Kayak Cuk. kayak aing ka ditu kasih RT. Omat batu di mana, Cuk? Kan cenah itu bisnis cenah ku si RT cenah buat tiang listrik. Aduh, iya si Iding. Engke ece kasih RT ka ditu ke nyamperkeun. Geus
yang coba nyambung terus yang listrik aing puyeng Ye. Goblok. Si anu budak aing gitu. Kayak aing ka ditu. Tuh nyambung sih sama iding. Lieur ka aing ge goblok simbag mah terus nyabutan tiang listrik tuh malah tahun batu dasar budeg. Oh, ada sopan. Tuh teh kok aing geus bedakeun si simbag tuh goblok simbag malah bongkar batu cenah. Bongkar batu. Oh, aku masih ding. Aduh, aing jadi liar sih mana mah. Geus tepin cek aja mbak itu. Hayang aing don sampe mah ratel. Ilah aing sih. Boga aing di imah tuh lah. Daging. Mana? Iya pusing tuh. Oh, geus bedakeun ku aing Aduh, aing gitu jadi ke sawah. Iya mah beres ya masih iding ya. Aing kunon kabongkar-bongkar batu si iding sih. Aduh, aing mah. Iya mah kudu sampeurkeun cek embag ya. Waktu kita mayar eta ten listrik kayu kabongkar-bongkar batu. Aduh, iding supa-rupa wae. Rojok dasar budeg si iding mah. Mending barara kieu nu nyapuan si Uban maneh arek ka mana? Iya mak doh pusing ya tuh nama yo. Eta si iding kita kacau embag ayo alah bongkar-bongkar batu dihanan. Aing mah kita listrik mayar listrik. Bongkar batu. Ya mak aduh aing mah si iding paru pawas iding mah. Pantesan atuh tadi minggu guru tu wae sugan teh kunaon. Mak pusing tuh si iding Ada tadi mangkat serangan nyisikan awi si iding sekalian nata itu teh salah sigana salah pona mas iding mah. Nya geus sampurkeun heula. Mak. Iya mak. Ayo. Abah sia. Kamana si jelema teh? Meni teu ngembol-ngembol kita tadi. Pagawean sorangan wae. Angges-angges, sabalatak wae. Teh, arek kemana? Mau iya kemana yo? Ih, cenapan cina iya cina non bisnis iya teh ya nyabutan tiang listrik. Aduh, aing siap pasti salah, aing mah pasti ngomong ke cembag. Mau iya Ya. Yo, aing bawa ka ditu nya. Bawa ka ditu nya. Ka ditu we bawa aing mah. Bawa ka ditu. Terjadi. Lain merasa terjadi, iya. Geus pokona bawa nya. Rencana iya jin bisnis tiang listrik majek suluh. Aduh, aing mah iding aing mah. Ding, ya ding. Itu engke tanyakeun we ka Pak RW di ditu nya. Ten masalah tiang bandera teh geus kitu nya. Lieurekeun aing mau awi yo. Aing ampun si iding. Pasti salah si iding mah. Dasar